Kudu beunang ieu mah euy. Belut. Badag. Sok meunang wae si Junet di dieu. Waduh. Ieu tangkal ajaib ieu. Ajaib atuh. Urang urek. Sok gede kieu tah si Junet meunang. Kudu beunang ieu. Yang lagi euy gede. Sia. Sok. Ieu Jerman diberena ge kudu beunang atuh. Alah. Tah tah tah. Siapa dah bangsa. Lah. Cangkir. Namanya di nu yang belut cangkir. Euy kan. Cangkal jaka. Suku aing. Wah. Oh, belum kamera cangkir. Hapuskan dulu. Sok keluar tuh di tanggal bismillah itu ya. Tim keung nih. Tah. Sok deh emam. Sok. Ya lagi gede euy. Tah. Pas. Beunang ieu. Digoreng garing. Enak pisan. Nih. Aneh. Sisir. Ngaulinkeun urang ieu mah. Tadi cangkir, ayeuna sisir. Belut tarahaun ieu teh atuh nya. Nangtang ka jaka. Sekali deui. Ulah Jerman bos abeng nya ulah Jerman meuli ti Jermannya teu beunang banang. Sigana belutna memang badag, tapi da aya cangkirnya. Kumaha sisir deh. Cobaan deh. Hapuskeun. Hapuskeun ieu mah. Aduh. Pikeun kasih keju sigana ngeunah ieu belut. Alah, badang. Akan awas mun mere di nu lain-lain. Alah, lepas deui euy. Lepas deui. Bismillah. Sok atuh sia tangkal. Beunang ieu mah. Anjing. Berat. Gusti. Sisiuk anjing.
si Junet ngabobodo ieu mah lian balut sih karanya. Wah, ieu mah sigana liang. Rada breeding tuh. Liang si belut siu tadi sisir. Cangkih, ayeuna si siu. Aduh, ini mandi nama teh. Si siu. Nyisiran saga. Wah, ieu mah geus. Wah, geus ah. Geus ah.